Sampurasun wargi. Wilujeng tepangdi di Paso, Pamas, Ngobrol. Wilujeng sumping di Paso, Pamas Ngobrol. Dina danget ayeuna baris ngagunemkeun nyaeta Guramas, kumaha Ramadan Pamas. Aturan Cece wilujeng sumping. Kumaha kabarna Ce? Manging satu acan ngobrol lebih jauh sareng simkuring. Simkuring hoyong terang heula jenengan Cece mangga Cece supados tiasa wanana Ce. Sejana pangkeun wastapun Kanida Pinia Fauzi di Majalengka. Sareng Cece. Sejana pangkeun wastapun Siti Nurjahra di Bandung. Sejana pangkeun wastapun Siti Supriyantina di Bogor. Sejana pangkeun wastapun Zahara Adinia Agustin di Cianjur. Mohon haturkeun ke ngeunaan kieu Ce, ngeunaan rohis. Alhamdulillah katawis nama atos perjalanan sabaraha sasi kapungan ya Ce. Kumaha kinten-kintenna kesan gawe di rohis Pamas Kabinet Tata Karsa ya Ce. Mangga teh sadiwalar ku Cece heula. Pamiti abdi mah nya kesana teh kumaha nya rada leuwas da abdi teh tadina teh nyeringan gitu. Jadi ayeuna teh kumaha gitu. Mantap kok. Cece. Pami abdi mah nya rame soalna non di SMA oke ngiringan rohis oge. Ngirian organisasi seluruh kieu Cece. Anu Cece. Wacak. Da saat acana atau ngiringan tina peka gitu hampir mirip gitu rokaknya. Mohon. Kanggo Cece pamaca. Alhamdulillah ti abdi mah gaduh pengalaman baru deui anyar deui gitu. Janten gaduh pengalaman anu sareng alhamdulillah di rohis teh sae gitu. Mohon hatur nuhun atos Ce. Mohon hatur nuhun. Ngeunaan rohis nya Ce. Program naon kinten-kinten anu tos dirancang ku rohis anu khususna dina sasi Ramadan ieu Ce. Mangga teh sadiwaler. Pamiti rohis aya program anu kahiji teh Pamas Hayu Ngaji. Pak Haji. Eta teh berisi tentang konten-konten sareng konten tajwid anu biasa nama di naonnya di ieukeun di hari Jumat gitu di posting IG. Janten konten-konten Instagram anu berbau religi keislaman teh ide ti rohis nya Ce. Mohon abdillah nya Ce. Kanggo Cece Ce. Kumaha? Kinten-kinten program gawe anu khusus di bulan Ramadan Ce. Aya sapertos hari-hari ageun sapertos nujulul Quran kamari terus pasungi aya Lailatul Qadar terus aya 10 terakhir Ramadan kamari ayeuna mung Kinten-kinten atau program non anu dijalani Ce. pami eta mah paling khusus ngeunaan eta teh naon sih gitu sareng pelaksanaanna paling amalan-amalan gitu anu biasa. Ada teh janten dijantenkeun konten-konten kanggo diupload di Instagram gitu Ce. Mohon. Kinten-kinten paniten ai program gawe mah teu saukur di sasi Ramadan ya Ce. Kinten-kinten aya teh kanggo proker-proker kanggo kapayuna Ce. Alhamdulillah di rohis oge janten tiasa kolaborasi gitunya, janten tiasa berbaur sareng anu sanes gitu. Itu oge di Pamas tapi di organisasi anu di luar Pamas oge. Janten gawe bareng sareng lembaga di luar ya Ce. Oge tadi ngeunaan Instagram Pamas ya Ce, anu konten-konten anu berbau religi keislaman teh eta teh ide di rohis. Kinten-kinten saha anu gaduh ide pertama ti kanggo konten eta Ce. Pamitina konten rohis teh anu gaduh idena teh ko iem sangan ku kabirna. Arurang mah nya pami saur ko iem kieu nya. Nya Ce, nyarioskeun konten kamari teh simkuring ninggal di Instagram Pamas. Satu acan sih Ramadan aya konten tatahar satu acan mainan sasi saum. Eta kinten rame pisan ya Ce simkuring oge ninggal kitu nya. Kinten-kinten eta teh konten teh perjalanan satu acan sasi saum atanapi ayeuna mayunan boboran ya Ce. Atarip aya konten anu terbaru deui kanggo di Instagram atanapi kumaha Ce rencanana. Pami ayeuna mah paling ingkin aya kanggo mapag sasi mapag Idul Fitri paling. Aca ayeuna teh
dina sasi Ramadan anu teu tebih tina bukber nya ce. Kiten cece parantos bukber sabaraha kali ya. Komo sareng aa nama painten pasanganna. Mangga desa diwaler. Pamit di kelas mah nembe sakali. Terus pamit di rohisna nyalira teu acan candas tuh. Upami di Rohis Pamas aya rencana kanggo sapamas aya bukber anu dikepalakan kororis teu? Saat ya. Nyarioskeun dengan Ramadan ya ce emang tetebih tina bukber-bukbernya ce. Kiten cece ya atas bukber sabaraha kali ya. Sareng ayeuna. Paminten sareng aana sareng pasanganna gitu. Tega doa Percanda paminten kami tega doa kiten sareng angkatan paminten sareng Rois oge kiten atas bukber sabaraha kali ya ce. Pamit di Intragan mah nembe sakali. Tapi pamit di Pamas nyalira teu acan aya nya di rohis nyalira oge teu acan aya rencana kanggo bukber. Nah upami acara bukber di Pamas sih ce aya rencana anu dikepalakan kororis teh anu bukber ieu ce. Sapertosna teu acan aya. Tacan ayana ce. Nyeroskeun bukber ieu ce pasti setiap jalmi benten-bentennya ce aya nu bukberna teh tabu 1 beurang, aya nu tabu 3 beurang. Takinten kamanang cece kanu perkara godin eta kumaha ce? Numutkeun abi mah parah pisan si Parah pisan. komo atas mahasiswa mah kedahna ngamaksimalkeun sasi saum ieu komo deui sasi saum ieu teh ngan sasasi kitunya kedahna ngamaksimalkeun. Terus ku kedah isin kitu kanu sahandapeun anu puasana full anu sagala rupina dimaksimalkeun. Sanaoskan istri mah geuning aya head tapi kanggo godin kitu sapertos dina umum mah sapertosna teu kedah. Tekedahnya pemain atas mahasiswa gitu nya. Kedah nama janten bientengeun batur gitu nya. Kita cece sebut entar aja ce. Parah teu acan nanti teu aya. Berarti pada nya teu tacan. Teu acan kan istri mah aya ini Nah ce kan orang teh kan ulah godin ya ce. Sapertosna paminten aya tips sinareng trik cece supados kiat saumna ce. Kumaha ta tips sinareng trik na ce? Pami anu kahiji mah nya unggal saum teh mapa kitu ku hate anu dungah urang teh. Nu kadua pami dina emameun bener pami sahur misalnya teh emamna teh anu cing wareg gitu sana ulah wareg teh tapi wareg terus cekap gitu ciherang meureun cing seueur vitamin. paling ti abi mah ngamaksimalkeun tina sagala rupina amalan-amalan di bulan sasi ieu gitu di sasi Ramadan ieu dimaksimalkeun terus diniatkeun yen urang puasa teh semata-mata na karna Allah. Teu nuhun ya ce kanggo tips sinareng trikna ce. Lajeng kanu patarosan anu pamungkasnya ce. Kinten harapan sareng pesan naon anu bade didikeun kanggo ka para waladia balad Pamas dina sasi Ramadan ieu ce. Mangga tiasa diwaler otot. Ti abdi mah nya mugia sadayana tiasa leuwih ningkatkeun kataatan deui ka Gusti Allah gitu lah. Amin. Pangitan ti cece kumaha cece? Tonggodin Tonggodin bukan nawa. Ti cece kumaha ce? Tonggodin oge. Mugia tiasa di sasi Ramadan itu berkelanjutan gitu kataatan kepada Allah teh. Amin. Pamugi urang sadayana oge tiasa katampi nya ce saup-saup di sasi Ramadan ieu nya ce. Amin. Nah wargi kacin nekanan kin bakal aya konten-konten ti Rohis Pamas. Pokona mah ulah hilap sakseni di Instagram Pamas Unpad. Kukituna simpuring ngaturkeun nuhun pisan ka cece anu parantos sumping di ieu podcast oge ka wargi sadaya ngaturkeun nuhun pisan anu parantos nyakseni ieu podcast kukituna. Wilujeng patepan deui di pasal salajengna.